Udang saring ngeunahna mah ngurus manuk heula ya teh. Dari ngurus manuk mah pikiran tenang. Dewe jalma mah pandeuri lah. Isuk-isuk can mandi can naon geus nguruskeun manuk we jeung manuk. Kumaha deui atuh Neng. Mun ari jelema senang mah kieu. Senang-senang, matana senang, boro-boro senang, rek masak ke eueuh cabe-cabe acat. Pusing aing mah geus pamajikan murang maring. Ulah kadang ngurus manuk beun sok digede-gedekeun. Ya sing buat gede, sing gacor ge lamun dina kontes. Digana ngurus manuk membari ngopi ngeunah meureun nya euy. Bisa kieu pamajikan amak-amakan ngeunaan kopi mah angrep pangnyeunkeun. Buat ku lope-lope eta mah. Ka dieu heula. Naon atuh nya Neng? Guguron wae. Aya manuk euy. Tempo Usahanya kabeh oge nu Allah kau ini bawa lumayan mau dijual ku aing. Cus, mau manuk saha eta manuk cuy euy? Halus manukna. Manuk aing atuh, mah teu nempoy nangeun aing. Lamun aya na leungeun aing, pati nu aing toy. Oh, halus euy. Rek dibeli mah? Rek dibawa ka mana eta manuk cuy euy? Rek dibawa ka hareup, rek dijual sugan be anu resepkeun toy. Salah cus, rek dijual sabaraha euy manuk euy? Halus asa resep euy kana manuk nama euy. Dijual sabaraha cus? Lah orang mah mau mahal asal aja meuli rokok be ya. Urang geus terus ngarokok-rokok kemari. Ya atuh cus, bayaran kurang 100 bae da. Wah, nyasok lah tibang nambang manuk nya di buran batur. Nah, gedeun lah, 100.000 ge. Sok lah, mana duitna? Ya geus deal nya. Sip. Dijang kurung atuh 100 teh. Ya, yang geus lah kesok lah. Kop jeung maneh kurang nama? Bonus. Ya geus ya. Lumayan emang duit 100.000 menang manuk yang kurung nak itu beli kurung kami itu. Nih manuk yang kemana? Ini wah Neng apa manuk tadi mana? Naon dia gugorokan wae gandeng pisan. Iya Neng, gawat tuh, gawat. Gawat naon atuh teu pararuguh pisan. Iya Neng, gawat Neng. Manuk aleungit. Diampihan teh ku Neng. Boro-boro rek ngampikeun manuk. Syukurlah mending leungit be manukna. Duh Neng, meni kitu. Ini tega ka teh. Pandoakeun teh bener wae. Karep lah daripada urusan manuk, mending kene beberes imah. Anjing, manuk aing leungit jeung kurung-kurungna, mana pamajikan teu paduli. Kira aku atuh anu mauk jeung kurung-kurungna mah. Aing mah menggadeng budak kesayangan urang eta.
si buka cacuan anyar paling jarang rankingnya mana hampir ada gaul lah kayak itu. Hari itu si Otoy di mana nya mau manuk segala. Tiga nu kurang kurung manukna. Toy. Toy. Biasa kedeng. Tas di mana sih Atoy? Mau manuk? Ing asawawe eta manukna. Tas diharap bangi jeung si Encus ngajual manuk tah dibeli ku urang manuk nage. Gimana manuk aing Toy? Ugun aing ya mah. Nu aing Toy. Ku tempo ku sia kurungna rada kieu. Itu produk pasar aku naon itu jaga parbut kurung manuk kabur aing si kabur kanyawan manten Tuh si Encus na. Ka mana Cus? Tong kabur. kanyawan manten euy. Aya naon Joy? Urang aya modal ya mures. Jadi heula aya penting ya. Kadi heula sia ulah kaloban alasan. Yang modal wadul lah sia mah. Aya naon sih gana penting pisan. Aing rusuh ya hayang modal. Wadul lah, dia lah sagedeng ya. Epi omongan. Aya naon ari sia eta ngajual manuk di mana koplok. Manuk nasi aja Toy kok aing dibawa. Tuh, denge ku sia Toy. Iya manuk urang. Terus diturang kumaha tuh Joy? Tinyaho. Tanya ka Encus. Mana tuh kos diturang? Terus Duh, mahanya kita yang beak kok beli rokok. pokona aing tah yang apa? Balikin duit aing. Aduh, mahanya yang laksanaنا supaya aing bisa kabur. Duh, Toy, urang mau bisa ieu hayang modal. Suh. Aja engke soalnya kabur kos. Terus hayang modal. Anjing si Encus nipu aing. Awas ku aing numpang si Encus lah. Sikap aing. Gara-gara nah boro-boro rek ngampikeun manuk. Syukur. Senang. Gua tungkul. Nempunak. Dan Aing asa resep aja cus karena manuk nama ya aduh. Ada emang mah. hop. Action. Mahanya yang laksanaنا supaya orang bisa kabur. Duh, Toy, urang mau bisa ieu nya. Urang hayang modal. Udah